Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, simkuring topik Faturrahman. Dinten ieu Minggu kaping 17 April tahun 2022. Bade mios ka Jatiluhur. Margi kamari kenging wartos di Jatiluhur. Aya nu kenging lubang 12 kilo. Lubang kenging ngajaring. Biasana lubang kenging ngajaring mah mulus, sehat. Benten sareng lubang kenging nguseup. Margi sungutna kakait ku useup. Terus ku barudak anu kenging eta lubang sok diangkat-angkat kanggo selfie teh ya. Janten hirup sehirup lubang kenging nguseup mah. Tapi teralami sok paeh. Saurna nu di Jatiluhur mah mulus pisan wawi simkuring ayeuna bade mios ka Jatiluhur bari ngabuburit. Kalau mang, parah itu jambal teh. Baru dong. Di, kumaha teh? Lo, nu paehna loba teu? Cicing. Kita video nih. Yang kecil. Monster. Para wargi upami dina carios pantun mah mobok tengah ieu teh. Teuneun dihandeuleum sieum, tunda dihanjuang siang, ulah didongengkeun kumaha lakon di perjalanan ngabantun lubang ka Jatiluhur teh. Ieu eta lubang 12 kilo ieu teh. Tuh. Ieu botol aqua ageng. Tuh, langkung ageng tibatan botol aqua. 2 kalian botol aqua tuh. Ah, ieu teh
lubang kayak ngajaring di Jatiluhur. Saur nu ngajaringna aya deui lubang kirang langkung 50 kilo cenah kamari jaringna dobol. Mugi-mugi ieu lubang nu ayeuna nuju diproses ngalih domisilina ya sabumetah di Bolong Bumi Ageng. Margi wengi ieu keneh sadongkapna ti Purwakarta bade teras dibantun ka Bumi Ageng, bade dipelakeun di Bolong Bumi Ageng supados engke kaping 21 Agustus 2022 dina raraga lomba ngurek Bumi Ageng 5 merebutkeun Piala Gubernur Jawa Barat bakal langkung rame. Margi ieu lubangna bakal janten maskot. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.